Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi ma qad wahada. 7 golongan jalma nu kaiyuhan ku payungna karaton Allah nu heman. Dina waktu kabeh makhluk kapanasan 7 panon poe banget deket pisan. 7 panon poe banget deket pisan. Kira samil jarakna luhureun sirah di mahsyar nu sempit ku tepuguh arah. Pada taranjangnya leker silih layak ku kesangka keem sing koceak dengek. Rebu-rebu tahun makhluk kalaparan banget hanaangku Gusti diantepan. Komo Yahudi Nasrani bangsa setan kafir majusi banget kasiksa pisan. Angin 7 golongan nu tadi tea henang hening anggoan sadaya. Hiji pamimpinu adil tara cidra nyaah ka rakyat ngantep nu sangsara. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi ma qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi ma qad wahada. Dua nono manu getol ibadahna tibu budak teko terku maksiatna. Tilu jalma nu hatena nyantel bae ka masjidna bulak balik sono bae. 4 jalma nu nyobat dina agama tekarna dulur tawa bisnis bersama. 5 jelma anu
bisa kagembang, ku istri bangor ke pangeranmu muntang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Genep nurajin sodakoh rerencepan, tayanu nyahosa urang-urang acan. 7 jalma nurajin jerik sorangan, zikir ka Gusti nging hak teu nyahoan. Maka geura singkil lebat kanu 7, tawasala sahijina ame puguh. Aya arep-arepanan di akhirat, muga ieu nadom ka urang manfaat. Amin Allahumma amin, amin ya Allah. Amin Allahumma amin, amin ya Allah. Amin Allah.